mitra nuju ngadangukeun dongeng nu judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS teu karaos ayeuna nincak bagian ke-48. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasangakeun ti Mang Jaya Official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbebrahmana. Mangga para mitra nyangakeun sabada Mang Jaya namatkeun bagian ke-48, ayeuna Mang Jaya ngahanca bagian ke-48. Nyangakeun we para mitra etang-etang hiburan pangbebrahmana. Aya paribasa para mitra sadaya, aduh cenah eta para wargi. Disebutna ge para mitra anu disebut cenah para wargi nyaeta aku angga cenah para mitra. Nyata aku angga, naon aku angga teh ngaku barang atanapi pokoknya pagawean menang batur para mitra di aku ke orangnya. Si eta masuk aku angga cenah. Pugu menang aing gitu digawekeun di aku sia ini para mitra. Gitu aja. Aduh, wangi atuh dongeng kurang teraskeun wae para mitra gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS. Teu karaos ngincak bagian ke-48 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Wat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-48. Para wargi sadaya mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna gara-gara harta. Para mitra gancangna ieu carita eulis Wiwin ditahan ku kumpeni geus aya kana 10 poen. Bari dipariksana ge aya ku anak 4 takalina, tetep teu ngaku kacicingan ku ngaranjak kalalana. Tapi kaayeunakeun mah dina dipariksana teh henteu nampa panyiksa ukur disingsieunnan wungkul. Majarkeun rek dihukum gantung tapi teu prak digantungna. Kitu sote dipalar, eulis Wiwin ngaku tapi Batandayat ngaku malah menta didrel. Lamun kitu teh ama keur eulis Wiwin kasebut jiwa Srikandi. Dapokna ge tibatan panjang umur jadi pengkhianat bangsa leuwih hade ajal. Kacaturkeun dina hiji peuting di luareun asrama kumpeni. Aya jalma kurang leuwih 15 urang keur ting salingker dinusuni. Pating rarinat kasisi kagigir brek darepa. Si horeng eta jalma nu keur ting salingker TTKR kabeh dibalengker ku lamak beureum. Atuh beungeutna carerong, sabagian nyarekel bedil, sabagian nyarekel bambu runcing, sabagian deui atuh ngalalugas bedog. Sadeng nu saurang mawa keris diselapkeun dina sela-sela beubeur. Katutupan ku kampret hideung tur make peci, baturna mah bubudugulan. Kira-kira setengah jam caricingna di eta tempat. Nu mawa keris nguniang nangtung tapi teu lila brek depa. Sabab lampu senter tina meneran penjagaan nyorot ka palebah dinya pisan. Geus kitu ngarayap tiarap sorangan sedengkeun baturna mah caricing. Sanggeus rada jauh ti baturna para mitra sadaya. Harita saurang laskar anu keur ngarayap tiarap teh eureud. Sabab ningali ti belah kidul aya anu ngajorelat. Disidik-sidiknya we jalma tapi katingalinangan sorangan. Atuh nu nyerangkeun keur ngagerendeng jeroeun dadana. Hari itu saha cenah nu bieu ngajorelat teh? Na bangsat kitu atawa laskar. Tapi ngan sorangan katingalina mah. Sugannya eta teh bangsat rek barang paling ka gudang sabab itu aya nu gudang tuh. Kitu gegerendengan anak eta lalaki. Atuh nu keur diserangkeun teh nimbulkeun kaget naha jadi anjing. Puguh we talalaki anu nyerangkeun teh kaget kalawan ngageurna. Nah, jelema bet jadi anjing, ajag. Katingali masih ajag bodas. Buah-buah jelema nu bieu teh siluman atawa nu ngabogaan ilmu bisa jerobah wujud. Gerendeng eta lalaki nu kadua kalian. Cungungung ajag babaung lambat mepeuskeun jemplingna peuting. Jelang ajag ngaluncatan ban benteng tuluy ngadodoho kumpeni nu keur ngajaga. Sanggeus deukeut kabru para mitra nu keur ngajaga dirontok ti tukang, terus dikerekep beheungna.
atuh para harge tepi ka ajalna. Puguh we lalaki nu keur nyererangkeun ngerasa kaget lain bobohongan. Aya ajag ngerekep nu ngajaga. Geus kitu gabrug ngarontok deui kanu keur jalang jeleng. Terus korban dikerekep beungna kuat kadewol. Harita saurang lalaki nu nyerangkeun kana polahna ajag teh ngarayap tiarap. Nyamperkeun ka babaturanana. Sanggeus deukeut pok nyarita haharewosan. Yen aya ajag ngerekep dua urang kumpeni nu keur ngajaga. Atuh baturna nu saurang pokna haharewosan. Palang siang euy. Lain saajag-ajagna Pak. Pasti eta mah jalmi nu kagungan ilmu Pak. Kapan we saur Bapak? Kawitna mah ningali jelema menjadi saurang. Mohon an ningali jalmi saurang teras janten ajag. Teras ngerekep nu keur ngajaga. Para wargi anu mulia. Atuh eta jalma nu diajak ngomong atuh kalah ka ngahuleng. Ayeuna kumaha Pak? Para wargi sadaya atuh harita teh pimpinana teh nu dianggap bapa teh nyarita. Namelah lahola urang asup kedewek ngadodoho di menara. Maraneh asupnya ke asrama kalawan tahanan kabeh kencarkeun. Sing hati-hatinya. Siapa? Mereka. Temal pimpinanana geus kitu mah jeleng-jeleng laluncatan tina benteng. Tuluy ting karayap tiarap ari pimpinanana harita ngadeuketan manara. Norek ngadodoho nu keur ngajaga di luhur menara. Sanggeus deukeut reg atuh para mitra. Samalah geus rek naek pisan harita teh. Ngan kaburu nu ngajaga di menara teh dirontok ku ajag bodas. Atuh puguh we kumpeni harita nu dirontok ku ajag bodas teh kagarabagan. Mari leungeun sabelah rek nyabut peso balati ngan kaburu dikerekep manten beheungna ku ajag bodas. Sanggeus korban jeleng ajag luncat ti luhureun manara. Kalacat anu ngadodoho teh naek kana menara. Tuluy harita teh malikeun brand ditojokeun ka lawang asrama. Sedang baturna geus rek asup ka asrama ngan kanyahoan ku nu keur ngajaga di jero. Atuh beledang nu keur ngajaga teh ngabekaskeun bedil. Sedang baturna atuh nyadakeun sirine. Puguh we kumpeni nu keur harees kabeh raribut. Kalawan marake pakean. Jugjeg kana bedil terus kaluar ti asrama. Sanggeus aya di luar berebet ditembak ku brand ti luhur manara. Atuh puguh we lain saeutik kumpeni nu korban. Sedang baturna nu nemak gancang muka kunci panto panjara. Sabab kunci panjara ngagantung dina paku. Geus kitu mah tahanan kabeh dikaluarkeun. Kitu deui eulis Wiwin kaluar bari tahanan geus cugjeg kana bedil ti kumpeni nu korban. Ari nu tasa harita teh nembak ku brand tuturubun bari manggul brand kalawan ngagegero ka eulis Wiwin. Lis antosan pokna. Reg eulis Wiwin ngarandeg. Tuluy malik ana bre si horeng nu ngageroan teh jakalalana. Sirilik eulis Wiwin nyamperkeun kalawan ngarangkul segeruk ceuri. Atuh jakalalana pokna. Tos, ulah nangis Lis. Mangga ina mah urang ngejati dia. Dupi ibu kumaha? Duka tukang jaran abdi mah ditahan tos 10 dinten. Dupi amah kumaha? Jakalalana nanyakeun Kiai Darmi. Panawi mama mangantunkeun kang ditembak ku kenil. Tuh jenenganana upami teu lepat mah Joni kitu. Abdi ge disiksa ku manehna sareng rambut abdi ditek-tekan ku peso. Ceuk eulis Wiwin. Geus kitu mah gancang ngarejat sabab kadenge aya sora panser. Alhamdulillah jakalalana jeung baturna saralamet kitu deui tahanan nu dikencarkeun terus birat sewang-sewangan. Harita eulis Wiwin dibawa ku anak buahna jakalalana. Ari jakalalana harita rek neang heula ibu Salama. Kalawan rek dibawa ka gunung, teu kacaturkeun di jalana jakalalana geus tepi ka bumi ibu Salama. Kalawan teu kingsi loba carita deui harita keneh. Ibu Salamah dibawa ku jakalalana ka gunung. Kalawan anggeanana dipangmawakeun ku jakalalana, diwadahan kana koper seng. Teu mikirkeun kana poek jakalalana terus kebat idit bari nungtun ibu Hajah Salamah. Atuh leungeunna sabelah manggul koper. Tepi ka anyogna ka hiji pagunungan bus asup ka hiji imah. Atuh eulis Wiwin gentak ngarangkul bari ngagero. Ibu, cenah harita eulis Wiwin jeung indungna paungku-ungku careuri. Ari anak buahna jakalalana tring jalemprak harita carapeun. Bari masing-masing ngalahun senjata meunang ngarampas ti kumpeni nu korban. Lis atos Lis, ulah nangis wae geulis datos salamet.
tiasa itu kabantun ku akang. Kitu deui Ibu Salamet. Jakalalana para mitra ngupah ngape ka Eulis Wiwin. Dina cerikna meuni bangun nu kanyanyerian, nya teu rek kitu kumaha atuh para wargi. Lantaran harita manehna tas nampa panyiksa tinggaran Den Joni kasebut ku anjing nika nu malarat ku dasar kamanusaan, tur malarat ku dasar agama. Nu akhirna mah keur Jakalalana boga hate dendam hayang mulangkeun kabiadaban. Tinggaran Joni ngan hanjakal waktu Jakalalana. Jeung baturna ngayakeun gerilya teh teu ningali ka kumpeni nu dihantem ku Bren teh naha kaasup Joni korban atawan. Geus diupah apeh ku Jakalalana Eulis Wiwin ngalesotkeun rangkulan awakna anu jadi indung. Atuh Ibu Salamah nembe emut kanu janten caroge kalayan naroskeun ka Eulis Wiwin nu keur ceurik keneh. Lilis, ari ama kumaha geuning teu kabawa ku Eulis? Nah ama teh misah ditahana, saur Ibu Salama. Atuh Eulis Wiwin geus rek repeh teh segeruk deui ceurik. Siga narek nyaritakeun nasib nu jadi bapa teh asa berat. Pok atuh para mitra, berat pok inggis nu jadi indung ngebaluas. Ku ayana Eulis Wiwin can mere jawaban atuh Ibu Hajah Salamah naroskeun ka Jakalalana bari ngareret. Yang Jaka, nah ari ama teu bisa kabawa. Kamana ari ama? Ibu mugi ibu kedah sobar kedah tabah. Sanes abdi teu melaan ama, piraku ari tahanan nu sanes kalebet Eulis kabelaan ku abdi, ari nu janten sepuh diantep. Ari kitu kumaha atuh Jang Jaka ama teh? Ibu Salamah neuteup kana beungeut Jakalalana. Perkawis ama numutkeun keterangan ti Eulis mah parantos ngantunkeun. Kumaha Jang Jaka? Kumaha pangdenge ama ngantunkeun? Nah bener Eulis ama maot. Ibu Salamah mali ka Eulis Wiwin kalaya naros ari Eulis Wiwin ngawaler ku ungeul. Para wargi kaum dangu, harita atuh Ibu Salamah meuni teu sirikna ngajerit. Ya Allah Gusti nu Maha Agung, ama abdi ngiring, ama abdi ngiring. Ibu Salamah ngaguk-guk bari nyuuh kana lahunan Eulis Wiwin. Tos bu atos ulah diange alit mana, sangakeun bae kanu kagunganana kalayan urang. Kantun ngadua mugi-mugi ama mulihna ka rahmatullah kenging magfiroh kalayan linggih di alam sawarga. Jalan ama ngantunkeun nate teu munasabah, upami teu munasabah teh manu hartosna ngantunkeun sacara mati syahid dina ngoni ngalaksanakeun fisabilillah. Upami disebat pahlawan teh ama hiji pahlawan nu ngajantenkeun harumna dina ajasana. Nyambuang wawangina sumeleber atuh kasadaya atuh meleber sumeleber para mitra sana sumeleber kasadaya para pejuang pembela bangsa sareng nagara kalih agama. Sedang abdi mah dina waktosna dipundut ku Gusti duka ku jalan kumaha. Ama matos kantenan ku jalan sae jalan sadayana jalmi ngantunkeun ieu alam dunya rupi-rupi patokanana. Rupi-rupi sabab musababna. Tangtos ibu langkung maklum, langkung yakin percanten kana kakawasaan sareng kana kawenangan Allah Subhanahu wa taala. Tos Bu, ayeuna mah urang ieu urang naon teh ngampih bae ti dieu, urang ngalih maksad teh ti dieu. Jalaran bilih pihak musuh aya ka dieu, wayahna capek-capek ge urang ngalih bae Bu. Ceuk Jakalalana satengah ngawawadianan ka Ibu Salamah. Kalawan harita keneh Jakalalana marentahkeun ka anak buahna sangkan pindah ti eta tempat. Harita anak buahna ting korejat narangtung bari cugjeg kana senjata. Atuh para mitra, Bren dipanggul ku anak buah hiji sewang sabab waktu gerilya teh menang Bren 2. Geus kitu mah bring kabeh arinit ninggalkeun eta tempat. Atuh Eulis Wiwin jeung Ibu Salamah ditungtun ku Jakalalana da puguh nyorang jalan anu paroe. Tapi Jakalalana para wargi
jeung anak buahna kulantaran geus biasa lumampah ti peuting. Geus teu ngatok deui sanajan teu boga batre oge. Wanci subuh harita anyog ka hiji tempat reg sarerea areureun. Ari jakalalana nyampeurkeun ka hiji imah tuluy uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menang 2 kali jakalalana uluk salam tapi can aya nu nemalan. Ari anak buahna kabeh siap sadia sabab di eta tempat meuni sepi jempling. Sanajan aya imah sababaraha suhunan oge siga nu areuweuh jelmaan. Kulantaran jakalalana panasaran pok uluk salam deui. Geus kitu mah kakara kadenge sora tulak panto anu ngulutrak. Brai panto muka horeng nu muka panto teh saurang awewe tengah tubuh. Pok eta awewe nu muka panto teh nanya bari ngareret ka Ibu Salama jeung ka Eulis Wiwin anu keur dariuk dina golodom. Geuning tatamu, aduh punten kasep teu engal-engal diwaler bilih tentara maksud teh maksad teh. Sumuhun bilih tentara leuweung. Naon bu tentara leuweung dengan aya tentara leuweung sagala. Jakalalana siga nu kaget. Netep seukeut ka eta awewe dumeh nyebutkeun tentara leuweung. Sumuhun tentara leuweung teh goromolan asep, sumuhun rampog. Ke urang di dieu. Ya ke urang dieu teh ampun teuing urang dieu mah goromolan teh disebut tentara leuweung. Dan caricingna di leuweung asep. Temal awewe atuh jakalalana mesem kalawan pokna. Kutan rampog antara mi goromolan teh disebutna tentara leuweung nya Bu. Lupi Bapak yaling ye Bu. Aya kasep nujuna tepan dupi asep teh Pak ieu pangungsi teh kitu. Cek eta awewe nyangka pangungsi. Dumeh katingali kumanehna ukur tiluan. Padahal di luar rajeg laskar wungkul aya kana 30na keur ngajaraga. Sanes pangungsi Bu nanging abdi mah kasebat tentara Republik. Malih itu rerencangan abdi nuju ngajaragi maksad teh bade ngiring di dieu tembal jakalalana. Atuh eta awewe meuni bangun anu era kalawan pokna. Aduh punten kasep punten. Panyanten ibu teh nu bade ngungsi horeng tentara Republik. Aduh mangga atuh lalingih kasep ibu euis mangga linggih. Ke bade ngawartosan abahna manawi parantos netepanana. Ceuk eta awewe bari ka jero. Atuh kalacat jakalalana jeung Ibu Salamah kitu deui Eulis Wiwin arunggah tuluy dariuk dina dipan ditepas. Anak buahna jakalalana ge aya nu milu unggah tujuhan. Sawareh di laluar sababrek arunggah kabeh teh heurin. Ongkohan lamun unggah ka imah rahayat tara daek unggah sarerea sabagian ngajaraga di luar. Anu teu kungsi lila torojol saurang lalaki tengah tubuh tur di sasamping. Atuh bajuna baju kampret bodas. Korejat jakalalana nangtung kalawan pokna bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Para mitra anu mulia anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Sakumaha nu kauninga nu teu kungsi lila torojol saurang lalaki tengah tubuh di sasamping. Atuh bajuna baju kampret bodas. Korejat jakalalana nangtung kalawan pokna bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Aduh punten Bapak abdi ngaganggu. Teu sawios-wios kasep. Dupi salira teh nu ti mana ieu teh? Ceuk eta lalaki bari guk-gek gigireun Eulis Wiwin. Guk-gek bari gek diuk para mitra gigireun Eulis Wiwin. Abdi teh kasebat TKRT ya Bapak maksad teh bade ngiring di dieu. Munu dimaksad teh sanes sadayana sareng anak buah calik di dieu. Mung di ieu dibagi-bagi di unggal bumi. Kumaha kinten-kinten teu kaabotan, upami abdi sareng anak buah ngiring di lembur ieu Bapak. Oke, atuh teu gaduh raos kaabotan kangge Bapak makasep. Ungah we nu aya malih ngaraos regreg kacalikan ku tentara Republik mah. Nu tangtos rahayat di dieu ngaraos bingaheunana. Temal eta lalaki bangun bungaheun. Reka cicingan ku tentara samalah harita ngagegero pamajikanana. Dititah mairan cai ente. Atur nuhun atuh Bapak. Jakalalana oge sarua ngarasa bunga. Aya panyamati rahayat teh. Kalawan harita jakalalana ngenalkeun ngaran ka eta lalaki. Atuh kitu deui eta lalaki nyebutkeun ngaran ka telah Bah Sukri. Kabeneran Abah Sukri teh kasebut kokolot kampung didinya. Geus kitu jakalalana pokna deui.
Dupi di dia kumaha kaayaan Bapak aman? Alhamdulillah salemur ieu mah aman kasep. Teu acan katinca ku kumpeni ti kapungkur oge. Dupi goromolan sok aya ka dieu mama. Jakalalana talete. Kamari ieu we kahalangan ku 10 dinten kasep. Kantos aya goromolan nanging ukur ngalangkung we kitu ge kapalih kaler malibir. Kadi mah berkah teu acan katinca ku goromolan kasep. Temal Basukri teu sakumaha lila pamajikan Basukri norojol ngajingjing teko jeung gelas 2 siki cangkir seng 5 siki cag ditunda dihanap atuh torojo deui budak awewe kira umur 10 tahun nanggeui balas terang dieusi ku kulub talus mending ngebul keneh taksiran ka karameunang nyait atuh Basukri pokna. Mangga Asep ngalaleut nyimas, euis mangga ngalaleut. Nu kieu we lalabuhna ngalaleut di kampung mah bangsa bebeutihan. Cekap Bapak ngarepotkeun, tema jakalalana. Ngarepotkeun naon Asep mangga nyangakeun mangga. Temal Basukri teu hararese anak buah jakalalana. Nu ditarpas ngaropi atuh baturna nu dilaluar di anteuran kulub talus. Tuluy ngaropi meuni bangun anu narikmat. Kitu deui para mitra eulis Wiwin jeung Ibu Salamah ngaropi. Ngan jakalalana nu teu noel-noel kana talus teh manehna mah ukur nginum. Ari Abah Sukri jerut turun harita nyarita ka jakalalana. Nu rek ngadatangan tatanggana pikeun mernahkeun anggota TKR. Nu kabeneran tatangga Basukri raridoeun kacicingan ku tentara. Atuh beurangna anak buah jakalana caricing di masing-masing imah. Aya nu opatan, aya nu tiluan di saimah teh kumaha gedena imah nu rek dicicingan. Ari jakalalana jeung Ibu Salamah katut eulis Wiwin cicing di imahna Abah Sukri. Nyati harita jakalalana jeung anak buahna caricing di eta kampung. Bari sanajan ceuk Basukri di eta lemur aman, keur jakalalana teu weleh mere perhatian ka anak buahna. Sangkan iatna sangkan waspada. Caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Sahanunya ho datang serangan ngadadak ti pihak musuh atuh ti pihak goromolan atuh ku dasar kitu anak buahna bener-bener siap sadia. Boh beurangna boh peutingna sok sumawona ti peuting. Kacaturkeun jakalalana jeung anak buahna caricing di eta kampung geus 2 minggu. Memang dina sajero 2 minggu teh jarempling teu aya pibahyaeun. Tapi kaayaan jakalalana geus aya kana 3 poena gawena alung we. Malah siga nu loba ngalamun. Dina hiji poe para mitra pasosore jakalalana ngontrol ka anak buahna. Kaunggal imah bisi aya anak buahna anak aya nu eueuh. Tapi kabeh araya kumplit. Atuh para wargi waktu jakalalana unggah ka hiji imah anak buahna tiluan keur ngarobrol di tepas. Atuh anak buah nu tiluan meh bareng pada harita teh nyebutkeun merdeka. Kalawan ku jakalalana di temalan merdeka. Gek diuk dina babalean pok saurang anak buahna katelakar maknanya. Kumaha Pak? Perkawis Ibu Salamah teu ngangluh wae wa? Karna harita teh maksudna mah nanyakeun Ibu Salamah. Teu na biasa we ayeuna mah geus berag. Ngan dewek geus 3 poe ayeuna euy inget wae kanu jadi kulawarga. Samalah ngarasa dosa geus akana 4 bulana can bisa manggihan ceuk jakalalana. Budina alum nyaritakeun inget bae kanu jadi kulawarga. Istri Bapak nu dimaksad kulawarga teh karena jeung baturna nu duaan reuteuf nya pamajikan kuring. Ari nu dicanak sareng Ibu Ibu Salamah saha? Sanes eta teh istri Bapak? Is lain eta mah. Ngan dibelaan sote dumeh kuring ti heula cicing di imah kolotna. Ikutan? Disangki ku abdi mah eta teh nu dicanak ka dieu teh. Mohon istri Bapak dupi istri Bapak di mana tuh? Karena teu leupas paneteupna. Ditanya ku anak buahna harita jakalalana ngajawab. Nu matak di ditu we disarakan. Tak kunaon atuh istri Bapak teu dicanak Pak? Karena talete. Nyaeta tadina kuring teh keur neneangan hiji jalma. Ngan di setengahing jalan ningali abrulan kumpeni malah lamun kuring teu gancang ngabelecet mah. Wah kana pasti we kuring beunang ku kumpeni.
Nyatidinya kuring terus ngejat kalawan dirawatan ku indung bapana Eulis Wiwin. Nepi ka akhirna kuring mingpin aranjeun. Kekedupi salajengna kumaha tuh bade dicanak istri bapak teh? Nya kapaksa ku kuring rek dibawa ka dieu. Teuing isuk teuing pageto ngan omat kuring amanat ka anjeunnya. Salila ku kuring ditinggalkeun sing beunang diandelkeun mingpin barudak. Jeung miha we eta Ibu Salamah jeung anak nanya. Insyaallah Pak. Mung bapak teh bade sareng satu teh ti dieuna. Kayong abdi mah ulah nyalira Pak wios nyanak anak buah duaan. Tenepi tiluan mah bilih aya naon-naon di jalan Pasampangan babakuna mah Pak. Tangtu kuring rek mawa tiluan. Nu dimaksud ku kuring teh rek mawa si Dono, si Abas jeung si Midun. Ceuk jakalalana teu lila jerut turun, tuluy balik ka imahna Abah Sukri. Parang ditepas aya Eulis Wiwin keur sasapu. Lupi akang mulih ti mana atuh? Harita ditataroskeun ka ku Abah Sukri, cek Eulis Wiwin bari neuteu. Tos ninggal barudak lis bilih teu araya. Lupi kitu aya naon Abah Sukri teh naroskeun akang? Tema jakalalana bari gek biuk dina babalean. Maksudna mah bade diajakan tuang, sok atuh geura tuang Kang. Keun kelis eta can hoyong ya. Lupi Eulis sareng ibu tos taruang. Ibu mah atos mung abdi mah teu acan. Atuh sanes tuang sareng ibu. Manawi euyeung ngantosan akang, temal Eulis Wiwin. Satiap rek dahar teh hayang bareng bae jeung jakalalana. Bade tuang mah tong ngantosan akang lis lah. Bade tuang mah tuang we, jaran akang mah tangto taratangtos. Wayahna ku akang, wayah mah wayah kumaha we koyongna lah. Akang mah jarang sareng deui da. Patuangan mah teu sami, margi sok aya nu ieu pejit koreseun. Kumaha akang nuju mimiosan tebih na Eulis bade tuang teh ngantosan we akang kitu. Ceuk jakalalana bari males neuteu. Nah Kang tos bosen kitu tuang sareng. Eulis Wiwin rada alum. Semunu keuheu da eta hate leutikna mah. Beuki dia teh beuki neuneun harepan ka jakalalana. Sanes tos bosen tuang sareng Eulis mung akang teh nyanggem kitu teh. Awatos ka Eulis atuh bilih tos lapar. Eta naon margina setiap bade tuang palai sareng akang wae atuh. Jakalalana siga nu teu ngarti kana eusi hate Eulis Wiwin tur teu leupas tina paneteupna. Waktosna seep.